anu subur ieu tempat cicingna urang sakampung sadesa sanegara. Maha Agung Allah anu parantos melengkungkeun langit anu biru lir sacara hatu sok sanaos dina dangat kiwari urang dilungsuran hujan anu pamudah-mudahan ieu hujan sing ngajantenkeun asbab wasilah lungsurna rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Maha Agung Allah nu ngayuga sarengenge keur nyaangan urang bari dipinuhan ku syarat-syarat keur kahirupan urang sadayana. Puji anu jadi pamatri ati urang sanggakeun kadrat ilaahi rabbi. Puja anu jadi panenang rasa urang sanggakeun kadrat Allah anu maha kawasa. Alhamdulillah ku kersana zat iradat Allah Subhanahu wa taala urang sadayana wabil khusus anu hadir dina ieu majelis umumna muslimin muslimat saalam dunia sing kenging syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Langkung dipayun anu sangat-sangat ku al-fakir dipihormat hadratil kiram para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh wabil khusus sepuh kasepuhan anu dipika sepuh anu pamudah-mudahan ku Allah marantanana kiai-kiai satempat, ajengan-ajengan satempat ku Allah sing diparanjangan yuswana kalayan kaberkahanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge tegakantun aparatur pemerintah sipil atanapi militer TNI polisi na UID Bapak RT na Bapak RW na Bapak Lurah na kung dugikeun ka presiden pamudah-mudahan ku Allah marantanana sing dijantenkeun pamimpin-pamimpin anu nyah karahyatna tinimbang pamimpin-pamimpin anu nyah kana diri pribadina. Amin ya Allah ya Rabbal. Nya kitu deui urang salaku masyarakatna sing janten masyarakat anu selalu tumut-tumut ka pamarentah-pamarentah anu adil. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge tegakantun ka Bapak Operator Son anu alhamdulillah sangat-sangat kupribados dihormat mantanana mah ceu sok kapohokeun padahal tukang son mah datang pangheulana teh balik pang paneurina tara disebutkeun ku ustaz leres teh da urang doakeun tukang son cing lebet ka surga jeung son-sona. Widi panginten AA operator efekna ehona tribalna payaneula mungkin pami selawatan kikeun di anya hapunten hadat kumawantun cek nah aya kena kang sakeuti cek nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah tepuk tangan untuk A operator sa Ece sepatu neng keprok neng menikoret hirup teh udunan teu keprok henteu. Alhamdulillah dulur ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirna urang kana ieu tempat tangtuna urang boga tujuan leres. Lain sakadar abring-abringan hayang hadir dina raramean, lain sakadar ngagabringkeun ka panasaran hayang ningali saha jeung kumaha, tapi intina niatan ku urang hayang tolabul sabab cing sahajalmi anu pindah tina dieu kana nangtung tina nangtung kana di baju rek angkat ka pangaosan sate acan ngalengkahkeun sampeanana urang geus dihampura dosana. Bahkan dina kitab Mughni Al-Muhtaj juz 3 halaman 248 koras ka-8 jajaran katilu sebelah kenca ti palihanap anu hartosna wallahu a'lam bil muradi nalika dina hiji majlis taklim diayakeun bi qiraatil Quran, diayakeun sholawat, diayakeun silaturahmi, diayakeun sedekah. Apapun temakna naon wae judulna, dek maulid, dek rajaban, dek syukuran pertikahan, khitanan, atnapi syukuran kemerdekaan, dek urang wae ngariung ukur kulawargi di bumi asal diayakeun 4 perkara nu tadi hiji ngaos al 2 3 4 sedekah. Apapun temakna
Allah mutus malaikat kang diperang lungsur kana eta tempat. Saur Allah, malaikat geula lungsur tuh ka kampung Pangreunan. Bojong eureun. Coba eta kami hatu itu nyerang wae. Ini juga seprit yang uyup nyerang. Ka bojong eureun lalu saur malaikat, ya Allah, naha abdi make jeung kedah lungsur ka bojong eureun tuh itu diayakeun ngaos Al-Qur'an, diayakeun sholawat, diayakeun silaturahmi, diayakeun sedekah. Lalu naon tugas abdi ya Allah? Cek Allah bantunan candakan dosa-dosa jalmi anu hadir kana eta tempat. Alhamdulillah, amin atuh teh. Pak eta mah kabar baik atuh doakeun alhamdulillahirabbil. Lalu dosa urang teh dibantun ku malaikat disanggakeun ka Allah, ya Allah, ieu dosa-dosa jalmi anu hadir di kampung Bojong Eureun. Cek Allah malaikat lungsur deui wangsulkeun eta dosa teh ka laut. Nanging laut mamah teteh apa teker saeunampi. Saur laut alim teuing kami kedah narima dosa nu sakitu seueurna. Tuh bikeun ka daratan sami teu nampi. Gunung sami teu nampi anu akhirna dipaparinkeun ka langit. Toh ternyata langit oge sami teu nampi. Anu akhirna malaikat ngorondang nyandak dosa urang kan. Nah malaikat ngorondang nyandak dosa karena pada hakikatnya beliau tidak pernah melakukan dosa, yang pada akhirnya ketika beliau membawa dosa kacidak berat, ya Allah kedah dikamanakeun dosaku kami. Da geuningan malaikat pun teu geuningan daratan teu narima, lautan teu narima, bumi teu narima, bahkan daratan ge teu narima. Cek Allah malaikat, lamun bumi teu nampi, daratan teu nampi, laut teu nampi, gunung teu nampi, bikeun pasihkeun eta dosa ka jalmi anu ngaji balik pangheulana. Ayo aya anu balik. Aya anu balik bae tong mun urang keur ngaji mama apa hek aya nu euy ti payun tong amak justru kedah atoh. Nah atuh karena anu wangsul di payun eta teh jelas nyandak dosa jalmi anu masih keneh lain cek abdi jelas mantukna aya, jelas ayeuna sohe hadisna. Matak ece deuk baralik moal. Justru lamun aya nu keur ngaos euy ti payun cing atoh cirian kurang saha jalmi anu wangsul di payun. Lamun mamah boga beas 4 liter ta enjing teh nya nu 2 liter pasak jang urang jeung kulawarga, nu 2 liter tumpeng bikeun ka anjeunna ceuk deuk nyangakeun tumpeng. Nah mere tumpeng ka kami kana salira kitu waktu sungi euy teh ada kitu nuhun geus moal dosa abdi. Nah siapa baralik. Terkecuali dengan 2 rusuh hiji gering kadua hujan meunang. Jadi meunang keur ngaji balik lamun hujan atawa jeung hujan ge da aya tempat nyuhan teu loba di masjid. Leres, matak alasan jang urang macet. Lamun keur ngaji balik ti heula. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Komo lamun deuk udag dina kitab Jawa Hirur Rahbaniyah mama. Lamun urang ngahadiran kana tempat nu dina eta tempat diayakeun 4 perkara nu tadi cek Allah datangan eta tempat yakin anu sayakin-yakinna urang ku Allah bakal didamangkeun tina panyawat. Amin ya Allah ya Rabbal. Imma panyawat dohir wa imma panyawat batin. Piraku cenah hada datang kana pengajian ngubaran kana penyakit. Komo ngaji tengah peuting kieu mah tiris, bahkan tunuh, bahkan lapar, bahkan abdi teh tadi teh tos barang damel enjing-enjing teh kedah nama roha jam sakieu teh. Lamun teh mah bapak polisi, bapak TNI na tadi teh geus kakalayangan ka itu ka dieu. Ngamankeun ieu lembur cekasan ayeuna kudu ngaji nu aya ge lain ngubaran penyakit tapi ngadatangkeun. Betul, itu pemikiran logika kita manusia. Tetapi matematika Allah sangatlah beda. Cek Allah datangan eta pengajian yakin urang bakal didamangkeun ku Allah tina panyawat. Tapi maaf, ini yang terkadang kita lupakan bersyukur atas nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Urang mah syukuran ka Allah teh lamun dibere imah anu lega mamah. Urang mah syukuran ka Allah teh lamun dibaparinan kendaraan anu anyar.
Urang mah syukuran ke Allah telah diberi harta anu lega, tapi kita lupa bersyukur atas nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Nikmat mana yang terkadang kita lupakan? Nikmat mana anu kadang kurang di hari-hari ke? Nyatana nikmat sehat. Terus ce mun urang nyieun imah. Apa imah? Naon? Oh, bumi. Pami urang ngadamel bumi ereng sewe tanyeun imah teh sesuai jeung kahoyong urang. Teu aya codeka sakedik-sakedik acan. Reng set ngadamel bumi osok ngonang tatangga syukuran anggeus imah. Osok. Kan ngonang tatangga, misal contoh kieu. Pernah acannya contoh-contoh. Euceul akang aa teteh neng nyai kadarieu. Aya naon? Abdi deuk syukuran kana naon da mama teh nyieun imah. Bahkan teu meser kendaraan, bahkan teu ngagaluh tanah, bahkan teu nyalonkeun lurah. Abdi mah deuk syukuran we bahwa Allah parantos nyimpen irung abdi di dieu. Kantos. Pernah menang tatangga syukuran Allah nyimpen irung di dieu. Emutkeun mamah kumaha lamun Allah nyimpen irung urang dina mun-munan. Isya meureun tak hujan teh berebek kan? Laras henteu. Jangan berpikir yang terlalu jauh, realita dina peta ayeuna wae heula manawi punten sumping ka dieu tabuh sabaraha? Tabuh 7. Aya nu sumping ka dieu tabuh 8? Tabuh setengah salapan. Pami urang sumping ka dieu tabuh setengah salapan, ayeuna setengah 10. Berarti calik di dieu kang urang parantos sajam. Leres? Punten tos sabaraha kali ngicep? Ya Allah, berarti lain sengeri atuh. Geus sabaraha kali ngiceup? Teu kaetang atanapi moal kaetang. Nikmat anu ku Allah dititipkeun ka urang mamah karek saja urang tos teu tiasa ngetang. Lalu bagaimana kalau seandainya umur kita sudah 20 tahun? Bagaimana kalau seandainya umur kita sudah 30 tahun? Bagaimana kalau seandainya umur kita sudah 60 tahun? Berapa ribu nikmat kicep anu ku Allah dititipkeun ka urang, hatta karek sajam ge urang mah tos tiasa ngeta. Laras abdi gaduh tatanggi di Bandung mama. Yuswana teh 18 tahun karek semester hiji lebat kuliahna teh. Hapunten, urat sarafna nu palih katuhu pegat. Akhirna konak kapayun kana soca nu palih katuhu sabelah teu bisa ngicep. Wallahi saminggu teu bisa ngicep nu kaluar lain cai soca tapi getih. Gara-gara saminggu teu bisa dibantun ka rumah sakit Al Islam teu sangameun. Bantun ka rumah sakit Hasan Solihin teu sangameun. Eta mah lanceukna ieu Madinah. Immanuel sami teu sangem. Akhirna dapat rujukan karena dibantun ke Surabaya. Rumah sakit terbesar di Surabaya sama tidak mampu. Kenapa? Karena kurang alat. Akhirnya tahun 2018 sasi April saat waktu menuju pandemi dapatlah rujukan kerah dibantun ke Singapura. Sabulan di Singapura mama alhamdulillah asbab wasilah dioperasi di Singapura. Hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala tahadus binima anjena socakna normal deui tiasa ngicep. Alhamdulillahirabbil uih ka Indonesia. Ku abdi ditaros ka sepuhna. Mama, waktu si AA dioperasi di Singapura, Sep Arto sabaraha cek anjeuna A, mama beak duit 1,800 juta. Hayang bisa ngicip sabariji? Sabelah punten, urang tiasa ngicip duanana. Pernah mencit doma, syukuran bisa ngicip. Poho. Hirup asa sangsara lamun urang lempang, batur kana sapeda. Hirup asa era lam udang boga sepeda, batur boga motor. Hirup asa hina lam udang boga motor, batur boga mobil. Tapi kita lupa bersyukur karena nikmat anu ku Allah dititipkeun ka urang soca jeung iceupna, lambe jeung nyaritana, cepil jeung runguna sampean jeung lengkah nabakan punten mama. Ieu cai naon? Cai harang teh cai murah murni sampe. Mun. Pami dieut lebat ka mana? Karena patuangan melalui pami mambolu mulut, mam sate nasi ager, bermacam-macam makanan nu cair, nu leuleus, nu lembek, nu heuras, nu teuas masuk kana lubang yang sama yaitu mulut. Ketika keluar sama atau beda? Keluarna akur beda.
anu cair mah kana palawangan payun, anu heuras mah kana palawangan. Coba iraha Allah ngabedakeun eta. Iraha Allah ngabedakeun eta mama sadar tuh. Poho urang mah. Laras cara ari orang bojong eureun. Ini nyerang wae orang dia mah. Ari urang bojong eureun kantos ka kebun binatang Bandung. Sabaraha mamah mayarna? 50.000. Nguping ikhbar sasih Maret sabada boboran anu ayeuna lebet ka kebun binatang teh bade 500.000 wantun moal. Naha mahal. Keun we atuh anu make ku palurah nu sumping ka dieu deuk diinitkeun gratis edeuk moal. Oh boga sembako mah bade cenah. Boga BLT kena gratis. Tuh ternyata sanes diangkatkeun ku palurah ngan memang keur aya promo we di kebun binatang teh. Toh ternyata nu mio teh sanes orang dia wungkul, orang Cileunyi angkat, orang Cigonewa angkat, orang Tanjung Sari angkat, ngasrek jalmi ngadang dayet deuk angkat ke kebun binatang margi naon keur aya promo gratis hapunten jalmi teh pasasak ceuk. Nah pasasak margi sieun saepeun tempat. Saagengna kebun binatang itu ruang lingkupnya terbatas. Ari jalmi anu mio seueur nu angkat akhirna paburu-buru. Contoh, ieu gerbang naon? Kebun binatang. Terus we oce teh contoh arasupnya. Ieu teh di jero kebun. Jadi ieu teh kebun. Lain mamah binatang nangan urang geus di jero kebun. Sadayana parantos dilebet, ceuyeuh geus dilebet sadayana teh. Akhirna panto gerbang ku abdi serlek jetrek dikunci. Mamah nu muka timbal akang karek pesen rokok jeung kopi nu aya di jero ku abdi. Singa, onta, gajah, bayawak, orai, buaya kabeh dikencarkeun. Sok saeuceun di kamarana. Deuk lumpat pan dikunci. Naik diudag monyet. Satu-satunya jalan yang kita cari panto gerbang anu aya penjaga laras teh. Kaluarkeun abdi hadat, kaluarkeun abdi jang, kaluarkeun abdi. Nah mamah make jeung hoyong kaluar pan tadi mah hoyong yang kalebet. Buru sia teh loba teh ngomong isinya geus yang tai. Sok atuh apa jeung mamah lamun hoyong kaluar bade ku abdi kunci dibuka nanging punten saat acan kunci ku kami dibuka bayar heula ka abdi 5 juta. Dibayar moal? Moal mending modar di jero. Dibayar moal? Dibayar ageng mana 5 juta jeung 500. Ning 5 juta wani mayar 500 teh wani mayar. Sabab sieun mah hargana dina sehat mah ciga kitu. Soca keur awas keneh hoream ditingalikeun kana Al-Qur'an. Lambe keur capetang keneh hoream diangge ngaos Al-Qur'an dikir jeung shalawat sampean keur jag-jag keneh hoream dilengkahkeun kana pangajian salat berjamaah jeung rutinan. Tapi maaf, ketika soca geus bolor, jantung geus bocor sampean geus rengkot, berapa puluh juta, berapa ratus juta urang wani mayar ka dokter. Nu pugu mah mayar heueuh modar nya. Laras gunakan kesempatan nikmat sehat anu ku Allah dididikeun ka urang mama. Mengpeung ruh ngahiji keneh jeung jasad urang wallahi demi Allah. Mamah ayeuna calik luhureun tanah boa isuk mah urang hadapeun taneuh kan. Ayeuna urang ibak ku nyalira boa anjing mah urang teh ibakan batur. Ayeuna urang make rasukan ku sorangan boa anjing mah urang teh bajuan batur. Ayeuna urang salat pangkeureun imam boa isuk mah salat urang hadapeun imam. Wallahi demi Allah punten maot mah lain jang anu kolot. Maot mah lain jang anu ngora, maot mah lain jang anu gering tapi maot jang nu hirup. Laras gunakan kesempatan mumpung Allah marcanten keneh ka urang. Ece isuk-isuk duin ka ayeuna ieu jam sabaraha? 9:30. Ti mimiti gugah bobo, deuk bobo deui ieu soca seueur keneh ningali HP atrapi Al-Qur'an. Sare. Sampean loba keneh ngalengkah ka pangajian atawa napi di dunia. Lambai loba keneh ngaos Al-Qur'an atapi ngomongkeun mitoha. Sok da urang mau tak leutik ngomongkeun we batur ceuk. Laras henteu. Astagfirullah. Yeuh mama dulu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala abdi mah cenah hadat. Lain teh hayang datang maulid ka Masjid Ar-Rahman teh.
Abdi mah lain teu hayang rutinan teh, lain teu hayang salat berjamaah teh, lain teu hayang ngaos Al-Qur'an unggal dinten teh da abdi mah riweuh. Ka pangajian lain teu hayang ini tah budak rada kajedog. Mun ka pangajian teh ai masuk era cenah. Punten pangmilarian genjalmi lamun riweuh didamelkeun alasan teu bisa salat berjamaah. Pangneangan genjalmi lamun kariweuh didamelkeun alasan teu bisa salat berjamaah, teu bisa kana pengajian, demi Allah tong di Tanjung Sari, tong di Sumedang, saalam dunia pangneangan genjalmi anu hirupna teu riweuh. Aya moal. Aya moal. Moal. Abdi husnudun apa mama aa neng datang ka dieu da yakin boga kariweuh di mana? Da aya nu can nyeusehan? Aya nu can ngahwadah? Ning bisa datang ka dieu. Maksakeun eta teh meunang hidayah ti Allah Subhanahu da Allah teh mere hidayah teh ka setiap manusia ngan ku Allah dipilihan. Ku Allah dipilih. Mata lamun riweuh didamelkeun alasan teu tiasa ngaos Al-Qur'an, lamun riweuh didamelkeun alasan teu tiasa salat berjamaah, lamun riweuh didamelkeun alasan teu tiasa ngaji, teu tiasa aya ka pangaosan, cek abdi ge eta mah teu bisa didamelkeun alasan. Naon make jeung teu bisa didamelkeun alasan dari riweuh mah sifat. Ari sifat watak tobaiyah moal bisa didamelkeun alasan. Ceuk saha cenah hadad sifat riweuh. Saur Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sifatna dunia mah ayatil catat saberji hiji dimimitian ku ceurik catat eta dunia hiji dimimitian dua di tengah-tengahan ku kariweuh tilu ditungtungan ku ruksak balikan deui hiji dimimitian dua tilu deuk naros ka mama. Walau kanaros ke apa pamaget da karena ketika anak melahirkan yang menjadi saksi seorang anak lahir itu adalah seorang ibu da urang makan menjadi bapak kadang nungkulan kadang henteu laras teh aya teteh kagungan murang kali sabariji dua teteh apa baik sok opat gitu sendiri era kan baik loba budak loba rizki dua tilu opat atanapi sadayana we lah anu parantos kagungan murang tumaros ka mamah sadayana teteh anu kagungan murang kali nu kahiji nu kadua nu katilu nalika mamah ngalahirkeun budak aya teu acan pas budak lahir ka alam dunia nya nu kahiji nu kadua jeung saterusna pas budak bubrag teh aya teu aya coba emot-emot bisi poho deui hiji we aya we di dieu begitu. Tapi budak bubrag ka alam dunia naon? Oa laras teh. Peda indungna teh tukang nyinen mama. Budak bubrag ka alam dunia. Oa dan teu. Ceurik we. Da sifat alam dunia mah mimitian ku naon? Mata diseukeun jeung kitab Jawakhirul An'am ceu lamun seuk eta bahasa budak kahardi budak teh nyuhunkeun ka Allah ya Allah uihkeun deui abdi ka Lauhul Mahfuz ya Allah wangsulkeun deui abdi ka akhirat abdi alim mayunan sifatna alam dunia nu kadua naon kompak cobi tumaros ari di bojong eureun cengik amis haseum cepat aing nanya amis haseum yang jawab lada tuh apa naros lagi amis haseum berarti euceus sadar bahwa sifat cengik teh naon akur di Cigonewa ge cengik teh bahkan abdi pangarsa sate acan bapak, sate acan ayah pandemi tahun 2018 akhir teh. Itu per 2 bulan sekali sok mio seperti ke Thailand, ke Hong Kong, Jepang, Amsterdam, Belandanya karena penyuluhan untuk para TKW yang ada di Asia Tenggara. Sama diri teh bawa cengik teh naon? Lada. Pernah teu mama mecer cengik ka warung terus biasaan eta cengik teh lada, eta mama hangeueul nyeri hate nafsu si koplok ngada cengik. Mek meuli cengik lada pernah can? Atuh abdi husnudon mama jeung apa meuli cengik teh ku sabab naonna? Meuli gula ku sabab? Amin. Meuli uyah ku sabab? Asin. Pernah kecewa meuli gula amis?
Pernah nyeri hati mulut Yasin? Pernah ayeuna menyesal melenceng kelada? Nah atuh nalika alam dunia ieu urang menyesal. Nah atuh nalika alam dunia ieu urang kecewa. Nah atuh nalika alam dunia ieu urang anu nyeri hati. Da sifat dunia mah riweuh, sifat gula mah, sifat ceek mah nikmati ku kariweuh teh tong didamelkeun alasan teh tiasa ngos Al-Qur'an. Nikmati ku kariweuh teh tong didamelkeun alasan teh bisa salat berjamaah. Nikmati ku kariweuh teh tong didamelkeun alasan urang teu tiasa naon ayeuna ngaji rutinan. Dalam menjalmi ayeuna hirupna dalam dunia lamun menyebat abdi mah cenah hirup teh mung riweuh. Aya dua kemungkinan. Hiji hayang gelo, dua hayang modal. Anu gelo riweuh teu? Henteu kan ngariweuhkeun. Laras. Nah, mata punten ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narosin ka malaikat Jibril, aya umat kami cenah neangan keterangan kumaha malaikat Jibril ngawalarna. Teu ngawalar cek. Disengsarikeun ku malaikat Jibril. Dilelewe saking kumoal ayana katenangan di alam nikmati ku kariweuh teh euceung ngagaleuh cengek 2000 sok atuh tamih jeung uyahna jeung gulana jeung bawangna jeung tomata damelkeun sabat nikmat mah. Tapi cobian mama ka pasar Cileunyi ngagaleuh cengek 4 kilo bantun ka bumi teras dilebok sadayana jadi beuteung mama. Leres henteu? Tilu ya tilu sifatna dunia mah ditungtungan ku naon? Ruksak. Hiji. Dua. Tilu. Gunung-gunung telebrakan caah cai ka daratan hancur sakabeh hayawan jalma taya kasadaran. Jaga iman pada setan teu eureun ngagoda ngarah iman urang bala ngarah urang siga kuda coba kuda tafakuran digawekeun di pecutan hasil ukur jugut huut anu di hakan ceuk osok urang damel kang osok damel osok ngojek, osok gawe kantor, osok tani. Pan akang abis nanya lagi sekali sih. Itu akang, itu apa akang di luhur akang? Daya akang cina. Astagfirullah. Kang naon teu ngaos capek abdi mah tadi tos damel. Akang naon teu datang kana rutinan capek tadi tos ngojek. Capek tadi tos dagang. Pertanyaanana urang tani, urang ngojek, urang dagang tujuan urang jang naon? Jang bakal mun geus hirup jang naon? Oh berarti siapa jeung kuda sarua heuh. So kuda tinggal kuda mama. Kuda enjing diangkatkeun cenah ngider. Balik we sore ka imah. Bere huut molor deui gawekeun deui molor deui kitu we eueuh ngajian eueuh salatan eueuh ngos Al-Qur'an berarti urang mah atuh jang naon urang mah di dunia teh jang ibadah mong adzan lohor contoh Allahu akbar tutupkeun warung ini salat berjamaah teh. Wadul sedang ibadah. Pan urang dunia teh jang ibadah, akang naon teu ngaji capek tadi tos ngojek. Pan urang ngojek teh jang ibadah, nahan nalika aya ibadah eta ngojek dijengkeun alasan. Aya sia. Kade lain maksud urang ulah di dunia bisa salah persepsinya. Lain maksud urang ulah ngojek, lain maksud urang ulah tani, lain maksud urang ulah dagang. Ngan ulah gara-gara ngojek, gara-gara dagang urang dugikeun ka poho ka Allah. Ceuk dari dunia mah ceuk yakin bakal rusak pancek tadi ge. Jadi urang teh ulah diperbudak ku naon? Ku dunia. Dan dunia mah yakin bakal aya tungtung ngan dunia mah boga panyakit. Mana panyakit dunia? Hiji teu seubeuh, dua teu angeus eta dunia tah. Mun urang udag-udag dunia ceuk. Hiji moal seubeuh, dua moal angeus-angeus udag dunia mah. Tiga lagu jangan baheula geunya. Atawa cia ke contoh, hiji naon cenah teu seub? Dua
hiji teu seubeuh alah dua hiji teu seubeuh punten pami di bojong eureung ngagaleuh tanah ditumbak di Batak masa ditumbak di meter tapi aya ditumbak akang meser tanah 5 tumak tos kapeser 5 tumak dah hoyong 10 tumak leres teh tos kapeser 10 tumak hoyong 50 tumak tos kapeser 50 tumak hoyong 1 hektar tos kapeser 1 hektar hayang 8 hektar geus kabeli 8 hektar gunung hayangna dilegleg eta panyakit dunia teh sebeuh-sebeuh ciga eueuh teh jauh beda teh sok geus meuli tiung nu beureum hayang nu bodas boga nu bodas hayang nu hideung geus boga nu hideung hayang nu koneng nu ieu can punah pan geus nganyuk deui teh teu anggeus-anggeus teu teu sebeuh-sebeuh teh leres teh kadua ngudag-ngudag dunia mah moal aya tungtungna ceuk ai lain kiamah mah ciga lagu pan aya geuningan santri mah wadodol dol lewat nincak waduk duka waduk saha haneut keneh pisan santri mah wadodol lewat nincak waduk duka waduk saha haneut keneh pisan santri mah wadodol ira dek anggeus eta lagu leres aya muter wahwi leres teu ciga kieu meureun contona mah Pak keur naon ngagali lobang deuk melak tangkal cau lamun geus jadi cau nya dijual lamun geus dijual jadi duit lamun geus janten artos dibelikeun kana beas atuh sia teh mun geus dibelikeun kana beas dipasak atuh sia teh mun geus dipasak jadi emang mun geus diemang jadi tanaga mun geus jadi tenaga ngagali lobang di melak tangkal cau deui santri mawa dodol dol akur teh leres teh mun kieu mah Kang pulang keur naon ngagali lobang deuk melak tangkal cau lamun geus jadi cau nya dijual lamun geus jadi cau naon diparentah ku Allah jang maraban anak pamajikan jeung bekal ibadah ka Allah jadi ibadah Kang naon nyewakeun son diparentah ku Allah jang maraban anak pamajikan jeung bakal ibadah ka Allah akang naon ngojek diparentah ku Allah jang maraban anak pamajikan jeung bakal ibadah ka Allah janten anu dimaksud ibadah teh lain menjedog gue di masjid ya Allah abdi teh hoyong tahu gejrot ya Allah gejlik dina langit teh mah bisa tuh leres teu ngan penta ku doa cokot ku usaha terus dipenta teu dicokot datang moal atuh teu dipenta jol dicokot bangsa leres teu urang manu korupsi diomongkeun anu maok diomongkeun anu judi diomongkeun ari urang tani urang ngojek urang dagang urang ninggalkeun salat apa bedanya kita dengan mereka sama-sama memakan uang haram toh ternyata urang ma'at istighal lebih uyubil khalqi sibuk mikirkeun kagorengan batur tapi poho kana kagorengan sorangan leres sireum leutik dina luhur monas katingali ari gajah depa dina bir panon teu mungkin pokoknya katingali segala ya aku gajah depa bir panon teu katingali mameh depa kudu luncat astagfirullah sok urang mah punten pisan imah sakilas beas naik nyalahkeun pamarentah bener teu gas hese nyalahkeun pamarentah urang mah utak eutik teh nyalahkeun pamarentah ari ece 17 Agustus miluan lomba joget sia laras naon urusanana hadat hei Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang Indonesia merdeka bukan cenderamata dari Belanda, tetapi Indonesia merdeka jelas adalah berkat pejuang-pejuang para alimin ulama terdahulu, para pahlawan-pahlawan terdahulu. Bahkan sejarah mengatakan 85% Indonesia merdeka ke orang Islam. Kaluhun urang geus ngorbankeun hartana, ngorbankeun tanaga, bahkan ngorbankeun nyawa hayang ciga urang ngeunah ciga ke ibadah ayeuna. Urang kali-kali menjadi anak turunna 17 Agustus. Ini dakul joget. Lalaki dakul marake daster. Kumaha aing we hadat 17 Agustus dek mabok dek judi teu ngarugikeun batur ceuk saha teu ngarugikeun batur di mana-mana datang musibah kabeh kebagian
suga jek longsor belok eta mah ajengan teu bisa. Kabeh kabayan leres teu. Maka urang mah sok loba ngomean teh akibat aya sebabna diantepkeun. Mun di imah aya ti kotok ku sabab naon? Hayam. Nah hayam bisa asup ka jero imah. Pantona molo sakali ngumah ti kotokna mah gebakeun hayamna tutupkeun pantokna. Mah terus ngumah ti kotok ari pantok molongo. Sadar Indonesia tadi wae ustad jeung ustad silih gorengkeun. Ajengan jeung ajengan silih gorengkeun. Bahkan jamaah jeung jamaah silih bangga boga urang bajuna anu koneng, baju nu beureum, bajuna hejo. Laras teu? Ulama jeung umaro silih dieukeun, umaro jeung ulama silih salahkeun. Ari urang 17 Agustus teh kuul miluan panjat pinang. Haram sih panjat pinang teh. Mun udah ge pinang heula baru panjat. Astagfirullah. Sok da loba perlombaan anu teu kaluar tina hukum Allah. Mata perlu sinkronisasi antawis ulama jeung umaro teh. Misal contoh cek Bapak RT, cek Pak RW teh Pak Ustad, deuk ngayakeun perlombaan ieu cing kumaha cek agamana. Da loba perlombaan balap karung, cendah cermah, bener teu? Lamun teh malalaki hayang rame main bola tong di daster, make gamis ge make sarung da rame atuh. Bener? Iya menjadi tangan ana hal-hal anu teu mata kaluar tina hukum Allah. Urang mah utak eudik teh nyalakeun wae batur. Leras. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sok ayeuna pomo lamun teh mah ayeuna haek urang kabagi BLT dulu urang teu bagi teu kabagian urang teu. Oh teh awar-awaran nyalakeun RT jeung RW teh. Si goblok RT. Dibikeun teh ka gulurna we teh. Manyang teh amak teh. Cisa teh cinya ka RT teh ceuk. RT mah punten 3 bulan peminta dapat mohon teh nya. Terus ya 3 bulan sakali teh gede henteu cita teh. Sabaraha? Tuh 50.000 mata punten RT mah jang ngawakapkeun dirina jang euceuk teh. Cik ajengan satempat teh jauh beda teh ceuk. Ya mah utak-utik manyang ka ambang teh ka RT lamun aya pengecoran jalan. Si goblok. Dati itu nama itu kanal dan aspal teh. Manihakan tak ku si RT jeung si RW teh. Leres teu. Cing deuk nanya tira RT jeung RW hakan aspal. Leres teu. Astagfirullah. Kade wangsulan deui lain urang ulah di dunia. Ngan ulah gara-gara dunia urang dugikeun ka poho ka ceuk ulah naker-naker teuing di perbudak dunia teh. Nya? Punten pribados da tadi ngomongan imah pedah jalur we ka dieu kan. Itu abdi kaleresan usaha teh abdi mah pakasaban teh ngadamel naon ciga raksukan sareng kedai makanan Arab. Ciga biryani, kabsah, kebulinya nu karitulah. Di mana di Gading Tutuka aya, di Ciamis aya, di Cianjur aya nya restoran Arab teh. Paling banter mah pribados boga bati sampai 2 juta bersihna. Tina hasil sagarupa teh paling banter teh 2 juta rata-rata lah. Tapi ngayakeun lauk pauk abdi sadinten kada aya 3,5 juta. Sabar kurang 1 juta. Audit pembukuan itu setiap bulan kekurangan 45 juta. Leuwih-leuwih tinggal nyuk mobil. Tata ceuk sabulan teh 45 di mana Hadad Hasbi bisa maraban budak santri, budak yatim 800 urang dalin abdi nu maraban Allah Subhanahu. Nu penting mah cek tadi niatan melak parek jukut mah bakal dulu jadi cek. Ngalamun urang geus melak jukut moal aya parean. Matak menta teh cai ulah menta gelas cek. Mun menta gelas bakal diberi teh gelasna wungkul. Tapi lamun menta cai mah bakal diberi jeung gelasna. Urang mah mengejar teh dunia matak dibikeun dunia wungkul ku Allah teh. Lamun urang mengejar na akhirat mah yakin bakal dibikeun jeung dunia. Punten di alam dunia mah nu beunghar cek. Demi Allah. Nu beunghar di alam dunia mah. Lamun masih kena ngarasakeun turuh jeung lapar sangsara jelema. Kadang urang mah suntangan teh kanu beunghar. Leres teu? Ningang mah ka ustad anu teu beunghar. Aduh tunyak-tunyuk wanita teh. Ngomong ka ustad setempat mah bener teu? Aya jadi aya mah ustad di luar, mun aya ustad di luar, pangansa pangacali pangansa. Mun aya ustad di luar giliran ajengan satempat ngaliwat hareupeun imah paling banter kina lawang panto tat ka mana tat euy tat leres teu da teu hoyong pangarsa mah ngalingih kana rompok abdi ge duka tuangan hoyong karosan ku pangarsa sok kitu tupan edan sia keke ari anu rutinan di dieu samingon sabaraha kali lan samingon teh 2 ayeuna papere pake naon deui molor.
Nyaw ini nyaw sana. Sanu ngawulangna. Pangarsa terasa deui. Seorang perwakilan lah. Pangarsa tuh sabaraha kali sabaraha tahun ngawulang rutinan. 8 tahun aya. Salama 5 tahun eta nglamiti pangarsa. Salama pangarsa 5 tahun walar ya pangarsa. Mun teu jujur disunna kelek. Salama 5 tahun ngaulang di dieu rutinan kantos kasumpingan ku carogena misal contoh pangarsa nitipkeun ieu teh bojo abdi ieu teh kewajiban abdi nu jadi salakina mung abdi mah alabatan sakieu pangmerhatoskeun ena mah akhiratna ku pangarsa keun duniana ku abdi pangarsa jeung bojo abdi kantos anu kitu salakina ieu cenah dari ka dieu aing mah sateu menjedog kantos pangarsa jujur kantos tacan ieu mah area dan salaki ieu salakina kamarana ieu teh Keke perwakilan Kang punten ari ngadidik pamajikan kewajiban ustad kewajiban salaki kantos akang nitipkeun pangarsa abdi tiasa mapanenan saran geus teh bubarkeun rutinan teh ada capek ngurus pamajikan sorangan geus capek eta ngurus pamajikan batu sangeunana teuing hadan jadi dia mah ustad lagi ikhlas abdi husnu ton ajengan satempat manana ikhlas nan sia cinggal begcedok terus astagfirullah ya japunten dulu dimuliakeun ku Allah ajengan satempat mah lain teu nyah ka anakna lain teu nyah ka kulawargana lain teu nyah ka pamajikanna bahkan lain teu nyah ka nu jadi indung bapana tapi mereka lebih memprioritaskan ece tinimbang kulawargana terus teh leuwih memprioritaskan tatangga tinimbang kulawarga ceu lamun tah eta ustad satempat ical galeuh atapi naon wae lah pakasabanana datang ece ka bumina ustad aya naon ceu itu caroge abdi kasurupan jual teh bener teu diantepkeun pagaweana teh melaan karegegek deui di imah datang saagin ustad aya naon itu pun bojo sesang ngalahirkeun jual deui teh bener henteu tengah peuting ceu jam 10 teh karek muka kolor aja teh karek muka kolor teh Pak Lurah ndang komandan Ustad aya naon itu pun bapak ngantunkeun teu tulus cek pake deui kolor teh bayangkeun ku ceu bayangkeun ku akang-akang adu seueunah henteu teh atuh leos ka pamajikan teh nya bu antosannya sakedap nya atuh mani urang teh bari tiris bari can anggeus dengekeun bari saasa teh leo jam 10 ti peuting teh ning jam 10 peuting teh angkat kana soibulna anu musibah teh kanu ngantunkeun bu saha nu ngantunkeun teh pun bapak Pak Ustad bari di pulau ayeuna cenah ngantosan wargina can suping oh nya atuh jam 10 teh setengah 11 jam 11 ini Mas Abdi sada pamajikan ya bade moal atuh urang teh galau Kang teh mohon kala ciga komandan ciga sopa polisi da yakin bener teu lain teh nya urang ka pamajikan da tugas kudu di luar leuheung ngan Pak polisi bayar gaji na ayu pada weuh terus sok cenah teh ajengan satempat cenah kitu teh setengah 12 jam 12 bu tos sumping ke acan Pak Ustad oh nya atuh WhatsApp ku urang teh dikeulaan ka pamajikan teh nya bu antosannya da can beres sing horeng WhatsApp teh geus checklist ceu moal buat dipaehan HP teh galau teh ceu eta Ustad dina lawang pantau nabang baru ngajedog kieu bari mikir ditinggalkeun nya can dipulasara ai teh ditinggalkeun ngamuk di imah galau ceu dah teh teu puguh pikiran teh jam 1 teh dengekeun heula teh jam 1 jam 2 ceu bu tos sumping teu acan cenah Ustad tos ratunya urang pulasara ayeuna ki atuh cenah Pak Ustad cenah keuwar kitu hoyong ninggal heula ayeuna oh nya atuh setengah 3 jam 3 punten ceu setengah 4 jam 4 wargina anu tebih name sumping tah si goblok teh
di jam 10 peting ka jam 4 can datang cekarek datang atuh dek di Pulau Sarata dah paameng ke bujeng subuh mual anges ngamanian bait setengah jam akhirnya paameng antosan subuh lah beres salat subuh baru di Pulau Sarata apa ciga kumaha apa akang mamah mula saramai ciga kumaha yeuh mai teh ka dieu disaranekeun kana tuh cenanya na atau cenah kita mai teh leres terus si panangan teh tong make sarung tangan teh Pak ngabe karaos bersih jeung henteu ngomehan teh diurut patuanganana cenah kaluar naonna kokotorna urut colok amuan bau laras urut deui teh colok di aman bau keneh urut deui dugi ka teu aya di mana tos teu aya baru diadusan dibereskeun sagarupana bayangkeun kumaha anakna lain lanceukna lain bapakna lain bahkan kokotoran dipikeun saminggu teh terarek dahar teh udah geuleuh atuh tai nu modar ulah-ulah nu pae nu hirup ya urang geuleuh kayaknya bener teu mun teu bersih bayangkeun kumaha beres jam 7 teh ceung amandian teh jam 7 bawa ka mana punten ka imahna make prek kamper balur awak res awak dibalur ku naon ku kamper bungkus beres jam setengah salapan digotong bawa ka masjid sung harong teh sugan teh dek nyolatkeun hungkul cek keluarga teh Pak Ustad Bang Ibro keur we sakantenan cenah panyungkeun hapunten ka tetanggana atuh Ustad teh nangtung deui ngomong deui ceuk bari ka kalayangan cara molor atuh teh beres teh punten ceuk jam 10 gotong ka mana ka makom ti makom turun deui ceuk tali pocong nu meungkeut teh dilaanan deui hiji-hiji bahkan sampeana dirapetkeun cenah antel kana taneuh supaya ngiblat pipina diantelkeun kana taneuh sermudoyong ganyal deui ku babantalan tina taneuh naik beres talkin jam 12:30 bayangkeun kumaha ti jam 10 penting ka jam 12:30 ber cat man anak diantepkeun pagawean diculkeun pamajikan teu kapalirek candahar can naon teh pagawean diculkeun melaan saha melaan euceuk anu sok ngomongkeun na teh teh anger diurus sama ku ajengan satem balik ka imah ibah beres teh ibak netepan beres teh netepan da tunus can bobo ceuk ringkuk garingkuk di kamar karek gereup deuk di dapur breng breng ya hodang beureun nu peuting teh amakna can angeus atuh akhirna mah ceuk teh teh jongjon cara di kamar teh leos ka madrasah eueuh bantal eueuh kasur saya di madrasah apakah kalian tahu penderitaan ustaz jika kitu paingan karoret sama ka ustaz keun bae kanu jauh mah nu deukeut we heula ieu mah osok merebea sambil sakali sare teh ka ustaz setempat sabulan sakali 3 bulan sakumaha tuh setahun itu mah fitrah ini meres teh ya orang dia mah karore untung ya Allah kuring tengah jerok di dia alhamdulillah ya Allah cek kade perhatikeun ajengan satam walal akhiratu khairul laka minal ula kehidupan di akhirat lebih utama tinimbang kehidupan di dunia oleh karena itu mengajar ilmu akhirat lebih utama tinimbang ilmu dunia matematika mah dunia biologi mah dunia, fisika mah dunia, sastrologi mah dunia, tapi diajar aqaidul iman akhirat, rurukunan akhirat, babudu akhirat. Matak ngahargaan teh ka jalmi anu ngajarkeun ilmu akhir tinimbang ilmu dunia. Imah kanu beunghar suntangan hangida semen jeung beusi. Ningang ka ustad, daras henteu? Laras. Astagfirullahan. Ka ustad kumaha musana sangsara mah teh hayang teh da. Tunjuk tadi kau ustaz begitu aya lu mana sih jalan mana astagfirullahal sok diri saja numpang beunghar pameureban kuring eueuh mun beunghar dalam dunia mah tong asaeun urang mah karek gablek mobil 2 sapang beungharna jelema hirup teh bener henteu ye tukang parkir mobilna babalatak da teu sombong henteu terus sugang tukang parkir mobilna loba da teu takabur teu ujug deui ya mobil teh beak hiji teu lewe. Seuri we tukang parkir bener henteu? Naon margina? Anu bat naon bedana jeung urang? Coba mana nu urang aya teh aya? Ilmu ge titipan ti Allah. Istri titipan ti Allah. Caroge titipan ti Allah. Anak titipan ti Allah. Tetapi urang mah leungit duit 100.000 da bulan teh kata lapung atuh. Laras. Asa nu sorangan eta duit. Astagfirullah.
Astagfirullah. Tak mudah-mudahan kurang sana sing jantan ahli syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Siap merhatoskeun ajengan setempat? Siap merhatikan kiai setempat? Dina kitab Ibnu Malik nyarioskeun dina kitab Alfian wa fityarin ladzi munfasil idza ta'ata yadi al muttasil. Ulah wa kang ngadatang ngan domir munfasil selagi bisa ku domir muttasil tong wara kanu jauh selagi kena ayam deukeut mah. Perhatikeun. Sumala bokeh. Dihapun tanya pangarsa abdi mah ngobrol teh sok heuras. Teu rumah sa abdi orang Cigonewah ceuk. Ngan abdi mah pedaling ge enak di Cikeuyeuk Tanjung Sari. Ari abdi mah kelahiran mah orang Cigonewah, orang Cigonewah maka telah cenah ku sasalam nyarita teh heuraskeun gerong. Beda jeung orang Garut, orang Sancangnya mun ngobrol teh mah dari di sukun. Terus orang mana? Paranjang tungtungna orang Garut mah matak orang Garut mah karuatan ceuk mun bocor kalapa teh. Sok orang Garut mah karuatan lamun mebeut tina tangah kalapa tara nyararieun. Kamari Ki Jahit gebis dina naon tina tangah kalapa kumaha gebisna gedebut heula kana piteh. Beda jeung orang Cigonewah, kamari cenah Ki Amar mebeut tina naon tina tangkal mau beut gedebut modal teu sakalian. Astagfirullah. Matak lamun abdi nyaita heuras amak mah. Mun amak abdi kitu salam enak keneh. Mun abdi nyarita heuras amak mah. Euceun resep kudu heuras. Kumaha abdi we atuh euceun ningali jam kuring cenah. Urang di mah ningali jam diomongkeun nya. Astagfirullah. Teu abdi mah ngaos teh tadi teh naik ke tabuh 10:30 akhirnya tabuh 10:11 kirang 4 menit berarti kasa jam kantun 4 menit deui. Abdi mah ngaos tara lami-lami cekap mung ukur sajam pami leuwih ti sajam urusanana lembur. Astagfirullah. Nyaeur saya teh ngaji teh atuh kudu nyatu saya teh keratu. Duniawi tak kitu sia mah. Ai kanu ngaji dihitungkeun ari kana dangdut sia mah. Salagu Nyi Lesti 5 juta teh diomongkeun. Nyi Lesti salagu 25 juta teh diomongkeun. Teh diomongkeun bener teu? Eta ustad karek ngomong kieu bari can guru jeung teu ai mah. Jual duniawi sia mah. Sudon wae tak kita haran. Astagfirullah. Ya gitu, aduh Gusti, nu agung ya, mah saya mah. Cek, ngaji dina luhur panggung mah teu kedah panjang-panjang teuing. Da ari salat sah nyar ilmu teh dina ta'lim teh tulul zaman, panjang waktu di mana? Dina rutinan. Beh dituna anterkeun budak urang ka pasantren. Ari tul teh bahasa Arab artina teh panjang atawa lila. Mata sok aya geuningan tul jalan tol. Nah tol teh tina tul teh ceuk. Jadi jalan aya teh jalan tol Ponok. Da tol teh tina tul teh tina naon? Tina tol. Nah teu cenah hadad make jeung disebatkeun jalan tol, henteu jalan tul. Kan anu nyieuna lalaki. Lamun anu nyieuna hawe mah jadi jalan. Jadi ngaos nalur pangumat teh kedah panjang-panjang teh. Nu penting mah ponok tapi asup. Leres. Naon seneng tuh. Pas nomor nya nu penting mah ponok tapi kayak mending ponok asup atau panjang teu asup. Ponok tapi asup. Kitu tuh kudu panjang-panjang teh. Nu penting mah ponok tapi balik mawa amal. Ieu banget PLC ngamplop wae. Mawa amal jadi dengan sakur seserian cing bisa ngamal. Cuma amplop jang naon amplop cek. Hah? Jang naon amplop bala sedeh. Jang naon eusina. Punten bisi abdi ngobrol da garihal. Pang goblok na ajengan nu dionang hayang ngeusi amplop. Ai goblok teh punten lain kasar mama. Coba pareho dina kamus sastra Sunda. Ai goblok teh kagedean. Mun euceun make baju kagedean sok goblogan. Logornya teu meujeuhna. Matak lamun aya ustad nu dionang hayang ngeusi amplop can meujeuhna jadi ustad teh. Karti. Ngan ngonang teu meureusi amplop leuwih go. Horoi teh asa. Nya udah urang mah di dunia bisa nya berburu dunia.
pancek tadi ya Allah abdi yang tahu gejrot moal cek mal gejik tina langit moal angar penta kudu cokot ku usah astagfirullah nah iman duit loba cek anu mah keur galau ieu teh leres duit loba apa ngabutuh galau teh nah itu udah tersenang kumaha unggal bulan ka Mekah bener teh abdi sakola teu bola henteu cek abdi teh sakola mata kade bisi boga anggapan sukses teh kunaon ku sakola sok loba kolot nyarita nyai sakola cing luhur ngade sukses ngabari neangan gawe aya deui kolot ngomong gitu aya di mana sia kolot kan di mana ya oh sahaja da serena kade lain masan urang ulah sakola sanes ngan lamun urang diajar ilmu dunia tanpa ilmu akhirat buta sawangsulna urang diajar ilmu akhirat tanpa ilmu dunia lumpuh ngan ini kada saimbang mah kada urang mah ari ilmu dunia sarjana ari ilmu akhirat teh ka panteu adil urang teh bakal naon ma euceuk keur ngapa mandek naon nyawa geus gegerong datang ta budak bojona sakola luhur teh nya S1 S2 S2 rok 2 bala-bala nganyuk urang ngapa mandek maot datang mama kupingkeun mama hiji kali hiji aya manfaatna eueuh tapi anu manfaat di qiraatil Quran di Al-Qur'an di mana-mana keunana di madrasah di majelis taklim behri teh anterkeun budak-budak ka sakola ka pesantren lain ulah sakola hayu sakola tapi punten di zaman kieu lain orang kafir lain orang Yahudi lain orang Nasrani nu hina ka santri orang Islam keneh zaman ayeuna nu hina ka santri bener teu lah deuk naon budak di pesantrenkeun santri mah jorok dahar sanampan 15 urang berinteraksi jeung taneuh matak santri mah buduk suram masa hidup lagi santri masa depan lagi bener tuh komo dinu pribados macam montong dikawinkeun ka ustad da ustad mah singkatan usaha tara anak deres asa anak ngomong teh bener teu ya cep punten lain deuk maksudna takabur ujub dia naudzubillah pribados baheula masantren di Panyaungan uninga Panyaungan pun guru pangarsana Mama Ato Tailah ari Mama Ato teh murang kali Mama Khalil murang kali Eyang Muhammad Hasan murang kali Uyut Ganda murang kali Nyimas Siti Julekho murang kali Nyimas Siti Banasia murang kali Nyimas Katiba Metiba murang kali Mbah Dalam Mojong murang kali Abdul Muhyi pamijahan teu sakola cek abdi mah da naon teu kapikir ayeuna di imah deuk kadamel naon cek sakola teu kaemut di bumi deuk kadamel akhirna tahun 2014 abdi mah SD teh milu paketan cek SMP milu SMA milu kui di UIN kuliah milu paketan sajam satahun satengah pribados S1 2018 ngiring di paketan S2 rengse bari ngeunah kuliah lagi online ayeuna 2022 punten sasi Februari kelak nanti yaitu nyusun skripsi akhir di mana semester akhir di Mesir S3 punten 7 tahun dokter cek bisa ilmu akhirat milu paketan bisa moal mata kade mumpang mah urang boga budak komat aneh gawe henteu kawin encan pala santren sakolah henteu urang mah kadang punten bisa sok lebar mun budak ka pasantren ge teh peda budak geus bisa mah wadah lebar deuk di ka pasantren ge peda budak geus bisa naon geus bisa ngasuh nu jadi adina padahal urang mah lebar pisah jeung budak 6 tahun tapi urang teu berpikir urang bakal pisah jeung budak di akhirat salawasna naudzubillahi min andel keur budak-budak ka pasantren sukses mah cek tadi kira di sakola lam urang hayang beunghar-beunghar ke indung bapa lam urang hayang sukses-sukses ke indung bapa lam urang hayang bahagia-bahagia ke indung bapa da teu saeutik anu S1 S2 S3 punten pisannya kamari karek di lockdown ku pamarentah geus teu gawe nganggur sadarupa bener teu Allahumma shalli wa sallim wa barik karek di lockdown ku pamarentah kumaha lam di lockdown ku Allah kelak nanti di yaumil kiamat patak mumbang mumpul sok pasantren budak sakolakeun budak ulah sakolana ngumpul tapi jeung ilmu akhiratna matak punten pisan osok euceuk munang kali euceuk lamun pangajian di dieu kaadinan satempat di toong osok tara toong ku euceuk budak euceuk jiga kumaha tah ngajina ceuk Gusti ya Allah karpet diperindir-perindir teh aya asbak dipake mobilan bung lompat kali itu teh ceuk
Ustaz teh deuk nyepret dah sieun dicarekan ku kolotna. Kantos dididikeun ka pausatna, budak urang. Astagfirullah. Ya mereka sekolah gak dianturkeun ku inungna. Oh inungna ganti ku lancengna, oh lancengna ganti ku nina. Jeung ninina milu sakola. Laras. Astagfirullahal. Mamah wallahi demi Allah. Cing hariwang nalika urang ngantunkeun budak teh lain urang ngantunkeun alam dunia tong hariwang teu bisa mere waris ka anak mah. Tong hariwang teu bisa mere tanah ka anak mah. Tong hariwang teu bisa mere kendaraan ka anak mah. Tapi urang cing hariwang nalika ngantunkeun alam dunia ninggalkeun budak keur kayan lemah iman, ninggalkeun budak keur kayan lemah ilmu, ninggalkeun budak keur kayan lemah akhlak. Tingali budak zaman ayeuna ka kolot. Nyai ka mana? Kepo. So ka inung teh. Leres teh. Abdi mah paur akhlak ciga kitu ka bawah maut. Cek malaikat mandro buka kepo. Mun dinampili sok malaikat. Leres. Sok tingali budak zaman ayeuna lamun cek inungna nyai ka dieu, mohon mamah kela. Bageur ka dieu atuh nya mamah kela ih. Geulis ka dieu nya mamah kela. Indung bapa ngagorokeun budak 3 kali budak ka karamayunan, tapi nalika HP sakali disada budak-budak dinyokotkeun HP. Bener. Tak ka indung tak kana HP. Bager gelis soleh-soleha. Kalian itu lahir dari rahim seorang ibu. Lain hasil ngadownload sia teh. Eta kana HP Gusti Allah. Leres. Matak sok ceun mun eueuh buka budak kawinkeun ka sae. Sok kawinkeun ka santri. Abi berani ngajamin. Lamun eueuh buka budak dikawinkeun ka santri, punten unggal poe bakal diberi